wabarakatuh. Anu ngajawaban salam moga-moga asup surga. Anu ngajawaban salam moga-moga dijembarkeun rezekina. Anu ngajawaban salam moga-moga dijauhkeun tina balai musibahna. Anu ngajawaban salam moga-moga dilongsongkeun perkaraana. Anu ngajawaban salam moga-moga enggal kabayar hutangna. Gede amat amin rasa bagian hutangnya. Tapi anu harusna palih dia ya amin ay. Seueur hutangna gitu bu. Hayang tante jampena supaya kabayar. Hayang tante jampena supaya kabayar hutang. Hayang tante jampena supaya kabayar hutang. Mangga turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Kapalan dulu, kapalan tuh, angke tinggal karena YouTuber beta suhunkeun videona. Eta abdi kamari ngaos kitab Irsadul Ibad. Di dinya aya hadis Kangjeng Rasul. Eta Kangjeng Rasul barang netepan meureun sok nyirian jalma hiji-hijina. Aya salah satu sahabat namina Abu Amamah. Eta Abu Amamah diperhatikeunana ku Kangjeng Rasul ari salat berjamaah aya tapi bagian pangaosan tilok aya. Berjamaah selalu aya tapi waktu pangawasan tilok aya. Subuh-subuh kapanggih jeung Kangjeng Rasul ditaros. Abu Amamah ari anjeun sok ka mana bae. Salat mah aya tapi pangajian tilok aya. Tunggu cenah Kangjeng Nabi abdi nuju galau. Galau kunaon? Seueur hutang. Ai daek tante cenah dibere jampena lamun ku anjeun dibaca eta bakal kabayar hutangna. Muhun Kangjeng Rasul hoyong. Tah cek Kangjeng Rasul setiap isuk, setiap sore baca doa anu tadi. Laju dilaksanakeun cenah ku Abu Amamah. Alhamdulillah hari demi hari anjeunna dijembarkeun rezekina ku Allah Ta'ala. Ujung-ujungna hutang-hutangna sadayana kabayar ku anjeunna. Alhamdulillah. Moga-moga nya ku berkahna doa-doa tadi urang ge sadayana dijembarkeun rezeki ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Terus ya terus bu. Terus ya terus. Can dina naon kalau juluk salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده شهادة تدخلنا إلى دار النجاة أما بعده فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقال نبينا محمد وقال نبينا محمد وقال نبينا Muhammadun. Wih rasa amat kiai cenah diulang deui ngahaja pukulan numatak diulang deui lantaran karunya ka urang dieu bisik jeung bisik urang dieu kaasupkeun jalmi anu henteu meunang syafaat ti nabi naudzubillahi min. Naon sababna zaman kapungkur Siti Aisyah barang wengi-wengi nuju waktu sahur sekitar jam 3 anjeuna sok nuju ngaputan acukna dalantaran eta acukna bade dia angge enjing-enjingna. Maklum zaman kapungkur mah tacan aya listrik, tacan aya neon, tacan aya senter, tacan aya penerangan-penerangan anu luar biasa. Kunaon barang keur ngaputan anjeuna make lampu totok eta lampu totokna katepak barang katepak pareum dasar pareum jarum anu nu dianggo ngaputanana ngancleng dasar katambah jarumna ge leutik lamun jarumna bapakna mah sanajan poek ya pasti kapanggih nu eta babunya ieu mah jarum kaput tutag totok niangan jarum di mana ieu jarum mana jarum di mana ieu jarum kunaon barang telila jol bae Kangjeng Rasul dongkap eta Kangjeng Rasul dongkap karompok doang anu ngondak senter dongkap karompok doang anu ngondak neon doang anu ngondak bolham eta Kangjeng Rasul teh caang ka dina tapi caangna sanes timbul tina bolham sanes timbul tina senter sanes timbul tina neon tapi eta caang teh timbulna tina pamun teh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku caang-caangna eta Siti Aisyah molotot sampai Siti Aisyah nyares kieu wajahaka ya Rasulullah bahasa orang nama punten Kangjeng Rasul eta paman teh Kangjeng Rasul ku caang-caang teuing saur Kangjeng Rasul wailun liman la yarani siksaan anu luar biasa bakal dipasikeun ka hiji jalma anu teu tiasa ningali kapula. Pangasarang Siti Aisyah satur Siti Aisyah faman la yaraka saha jalmi anu teu tiasa ningali ka Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul jalmi anu teu tiasa ningali kapula adalah al-bakhil jelema anu korek. Saha jelema anu korek nyaeta urang cikaung iza dzukirtu indahu walam yusolli alaiha orang cikaung anu nalika ngaran kula disebut di Kangjeng Rasul tapi eta jalma teu maca sholawat ka kula geus nalika aya Kangjeng Rasul disebut namina orang dianjurkeun maca sholawat ka Nabi. Lamun urang teu maca sholawat ka Nabi berarti urang teh kasupkeun jelema anu korek. Lamun urang kasupkeun jelema anu korek berarti urang salah satu jalmi anu moal bisa ningali ka Kangjeng Rasul. Lamun urang moal bisa ningali ka Kangjeng Rasul berarti urang naudzubillahi min zalik boro-boro ningali syafaat ge moal meunang naudzubillahi min wa qala nabiyuna
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah al hadis. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, kota Makkah kelahirannya. Sesudah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pecinta alam semesta. Lalu hijrah ke Madinah, wafatnya pun di Madinah, dimakamkan di Madinah, di rumahnya Siti Aisyah. Ingat pula kamari mah ngariung di belah ditu, nalika maca selawat nu eta jamaah sadayana naruritan, tapi di dieu mah cicing wae, teuing teu apal, teuing teu bisa, teuing isin. Bisanya bisa bagi ibunya biasa nu mata popola digaung-gaungkeun sasalawatan nu eta. Memang eta sasalawatan teh sok dibaca nama kumurang kalih ku budak leutik, tapi nu kudunya mah nu gusto. Naon sababna? Tingali dina kitab Fathul Muin. Cek dina kitab Fathul Muin, awwalu ma yajibu alal abai, wajib pertama kali anu kudu dilaksanakan kudu jadi indung bapak na teges napolotna, kudu ngabejaan, kudu bagahan ka anak. Eta anak samemeh dipatahanan naon, samemeh disapolakeun, samemeh ngaji Quran, samemeh nanaon. Wajib nu pertama kali dibejakeun ka anak urang bahwa Kangjeng Nabi lahir di Mekah, diutus ku Allah diangkat jadi Nabi nagih di Mekah, laju pindah ke Madinah, wafatna di Madinah, dimakamkeun nagih di Madinah. Eta pelajaran anu eta wajib kurang dipagahkeun ka anak-anak urang. Lamun urang tilok magahan kitu kanu jadi anak urang, bari anak urang nagih teu bisaeun, maka eta urang selaku kolotna boga doraka saumureun anak urang. Jelas? Jelas? Anak urang misalkan kuari umurna 10 tahun, anak urang eta geus 10 tahun anak urang can bisaeun eta nu tadi teh. Pelajaran tadi, Nabi lahir di Mekah, diutus Allah nage di Mekah, laju ngalih ke Madinah, wafat nage di Madinah, makom nage di Madinah. Geus 10 tahun anak urang teu bisaeun ngaji henteu, dipadahan ku guruna henteu, kolot saja teu dipadahan. Berarti urang selaku kolotna boga doraka minimal urang teh 10 tahun doraka. Nauzubillahi geus makana eta urang kudu bisa tah salawatan eta. Lamun urang moal salawatan tinggal-tinggali bae, hukumna ubah mana. Ulang deui tantong ieu salawatanna. Ulang deui ayeuna urang bareng supaya bisa sadayana. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir
Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, kota Mekah kelahirannya, sesuai dan dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Lalu hijrah ke Madinah, wafatnya pun di Madinah, dimakamkan di Madinah, di rumahnya Siti Aisyah. Lamun cek santri mah eta teh baharna bahar rojaz, dan rojazna rojaz majzul, dengan tik dibahas lah eta mah bagian santri. Hadratil Mukarramin, para alimul ulama, para asati, niwah para hujjah, wabil khusus kasepuhan setempat, anu sami-sami kusim pribadas dihormati, kalayan ditedak doana, pamugia ditambih-tambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sadayana jamaah maulid anu sami-sami kusim pribadas dihormati, serta pemugia ditambih dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung dipayun mangga urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji serta tasakur ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Rehna dina danget ayeuna urang sadayana tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok kempel di ieu tempat dina raraga ngahadiri acara memperingati hari besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sinareng salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan ka baginda alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluarga-keluargina, sahabat-sahabina, umumna ka urang sadayana selaku umatna anu mengikuti jejak laku lampahna ila yaumil kiamah. Para kesepuhan miwah para warga sadaya, satacan simpribanos ngalajengkeun kana cumarios, tipayun simpribanos bade nedaha punten anu saageng-agengna, margi simpribados saleres nama lain tukangna yuki kirang, cek batur mah ceramah, cek batur mah tausiah, eta ka Ustad Samhani harita atuh telepon ka kula cenah hayang kacalikan atuh pacar kula bagitulah di kita kieu horeng di kita kieu ai padahal kula teh mambung ngan ku sabab kula inget jasa anjeunna kapungkur abdi nuju nikah anjeunna anu ngastorina bakal anu si abdi teh lamun misalkan embung ya asakan urakana berarti boga jasa gede makana ya ka Ustaz sarajan pejabat gitu kan ieu mah antara mayar jasa ieu mah. Para wargi sadaya sadaacan urang lajengkeun kana cumarios mangga urang sami-sami sasarengan naos sholawat mugia ku berkahna sholawat dina danget ayeuna selalu dipuhtur rahmat ku Allah Subhanahu wa ta'ala anu akhirna urang sadayana kalametkeun jalmi-jalmi anu mahabbah ka Nabi amin ya rabbal alamin. Mangga sasarengan anu teu ngiringan yakin rugina. Salatullah salamullah ala rasulillah
yasin habibillah salamullah anu mata diawali ku bacaan sholawat heula. Ingat cerita zaman kabungkur, aya salah satu ulama anu namina Imam Hasan Basri. Eta Imam Hasan Basri kalebetkeun kana jejedugna tabi'in, imam tabi'in. Dina hiji waktu eta Syekh Hasan Basri kadongkapan ibu-ibu, barang ditaros, bu aya naon dongkap ka dieu. Bu cenah kiai, abdi mah datang ka dieu teh rek minta jampe. Jampe naon? Jampe hayang sugih, tah hayang kabalar hutang, tah hayang menang jodoh. Ain cenah Syekh kiai, abdi mah ka dieu ge minta jampe hayang panggih jeung anak. Ari kitu kumaha badina? Pugu cenah abdi gaduh putri, eta putri abdi, putra abdi, anak abdi awewe gelis jasa doang urang dieu bae urang Cikaung gelis. Dasar mah rupana gelis, kalakuanana ge gelis. Tilok ngomongkeun jelema, tilok ngagorengkeun jelema, tilok ngalawan kasalaki doang orang Cibae dong Cikaung. Tadi dinya, oh pokoknya namanya anak ulama bager jasa. Kunaon eta anak kula anu bager teh kamari keneh maot. Aya mun ka dieu saminggu mah biasana sok ngobrol aya kieu jeung anak ieu mah anakna teh aya jaga saot kangen jasa ka anak. Biasana masal isuk-isuk panggil jeung anak, ngobrol jeung anak, ieu mah geus teu bisa ngobrol deui jeung anak, kangen jasa kuari ka anak. Ieu abdi datang ka dieu ge rek minta jampe hayang panggih jeung anak abdi nu eta lah. Hayang nyaho ieu kabar anak abdi kuari kumaha? Apakah menang kalimatan ti Allah, apakah menang siksaan ti Allah? Anu akhirna diberelah tah ibu-ibu jampe ku Syekh Hasan Basri. Jampe na kieu cenah cek Syekh Hasan Basri, lamun bener ibu hayang panggih jeung anak ibu anu tos maot, engke uih karompok wengi-wengi salat hajat. Engke sanggeusna salat hajat, babacaanana rakaat kahiji santosna Fatihah maca Al-Hakumut, rakaat kadua ge sami santosna Fatihah maca Al-Hakumut. Engke beres netepan beres salat langsung maca sholawat ka Kangjeng Nabi sampikeun ka sare. Anu akhirna tanya gancang caritana eta ibu-ibu uih karompok wengi-wengina dilakonan tah parentahan pamere ti kiai teh ya. Wengi anjeunna netepan salat hajat 2 rakaat bacaanana santosna Fatihah maca Al-Hakumut, rakaat kadua santosna Fatihah maca Al-Hakumut, beres salat langsung maca sholawat sampikeun ka sare. Kunaon barang keur sare eta ibu-ibu ngimpi. Dina impianana panggih jeung hiji jalma anu keur digebugan ku malaikat barjing di beuleuh. Ya ibu-ibu penasaran saha eta jelema nya digebugan, nya diduruk di beuleuh teh handap penasaran karunya amat cenah ieu jelema saha, ieu jelema saha, ieu jelema. Kunaon barang ditingali cenah ge
eta nu keur digebugan teh ku malaikat goreng anakna nu hade teh ya anakna nu hade teh ya digebugan ku malaikat dina impianana kunaon barang ningali anakna langsung aja kaget boleh jatuh hudang barang hudang sare ngalamun baik cek napa mikir manehanana iya bener tante iya impian disebut bener japiraku anak aing majabager disebut bener piraku ja anak aing madaeka disebut bener ja aing geus cenah geus menang wiridan ti kiai he banding-banding mah cenah ieu salah ieu wiridan ti kiai waduh komplain aing rek komplain anu akhirna eta ibu-ibu komplain datang deui ka Imam Syekh Hasan Basri cek Syekh Hasan Basri ayeuna Bu pokok cenah abdi tadi ngimpi panggil jeung anak kan anak abdi cenah keur digebugan ku malaikat pan kumaha cenah kiai tadi paling anak abdi mah jelema bener rupanya ku digebugan ku malaikat disiksa ku malaikat ibu tenang meureun eta anak ibu nu matak disiksa ku malaikat nu matak digebugan ku malaikat nu matak dibeureum ku malaikat meureun anak ibu boga dosa nu teu kanyahoan ku sasaha meureun anak ibu sok ngomongkeun jelema meureun anak ibu sok ngagorengkeun jelema meureun anak ibu sok ngokotan duit salaki teu bebeja di ka salakina meureun anak ibu sok nekean anakna lamun keur kesel padahal ngan lagi budak leutik ieu lari teke-teke lari gebogan dia men gebogan meureun tapi hilang kitu ge ibu mah geura ulih bae ka ditu abdi rek ngarekes ka Allah rek minta ka Allah hayang dipanggihkeun jeung anak ibu sogan ke cenah abdi panasaran gancang caritana eta ibu-ibu euy barang geus kitu kiai teh Syekh Hasan Basri dirompokna ngarekes ka Allah taala surat yang tadi ngarekes hayang panggih jeung anakna ibu-ibu teh tadi anjeunna biasa salat maca sholawat sagala sampikeun ka sare dina keur waktu sare eta Kiai Hasan Basri tia ngimpi dina impianana imut balik manggi hiji awe anu gelis tapi pohon bagus hanya ambil lah ngagelis dasar magelis katambah baju nage bagus dasar bajuna bagus katambah tempat nage mewah katambah dasar tempat nage mewah nikmati manusia tentu bisa diceritakan ku hebat-hebatna anu akhirna eta kiai penasaran nanyakan neng ari neng usaha urang mana urang Cicadas teh neng urang Cikaung neng urang Cicadas lain cenah urang Cikaung lain urang mana neng ye ih cenah kiai mah sombong cenah kumaha pan ieu abdi teh adalah putrina ibu-ibu anu kamari menta doa ka kiai teh hayang panggih jeung anakna teh ieu abdi anakna ieu kapan neng cenah ieu mah aneh beda ya cenah kamari ibu neng mangimpi papanggih jeung neng eta neng teh keur disiksa ku malaikat keur dibeureum ku malaikat tapi kunaon ku lain ieu neng aya dina kanikmatan anu luar biasa nah neng rahasiana ieu bisa beda kieu ceuk eta awewe teh anu mata abdi memang bener kamari abdi panggih jeung ibu abdi di alam arwah kebetulan abdi nuju disiksa ku malaikat berikut jeung batur-batur abdi ari kubur anu aya di sekeliling abdi anu jumlahna 70.000 jelema eta kabeh ari kubur pada waktu itu menuju disiksa ku malaikat anu 70.000 dia berikut jeung abdi ngan untungna aya Ustad Samhani ngalewat nuhurun kuburan eta nu ngalewat teh bari maca sholawat laju sholawatna dihadiahkeun ka kami ahli kubur anu dilewatan ku Ustad teh tadi teh kuberkahna bacaan sholawat tadi
anu tadina kami disiksa ku malaikat langsung diganti ku Allah Ta'ala ku kanikmatan anu luar biasa. Alhamdulillah, moga-moga ku berkahna bacaan sholawat tadi di samping bacaan-bacaan Fatihah, ayat kursi dan lain sebagainya anu kurang terus dihadiahkeun. Oke, bacaan sholawat nu tadi kurang hadiahkeun deui ka ahli kubur urang. Moga-moga ahli kubur urang sadayana dibebaskeun tina siksa kuburna, dihampura sakabeh dosana, diganti ku kanikmatan anu luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, moga-moga ku berkahna bacaan sholawat tadi kurang sadayana menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ayang bantu ibu menang syafaat, ayang bantu ibu menang syafaat. Ari ngaran syafaat naon sih bu? Aya kan jalma ge ngaran lagi syafaat aya. Ah? Ari syafaat naon ieu pan buludan sok disebut syafaat. Pertolongan dari seseorang untuk seseorang. Pamenta hiji jalma bikin batur doang orang minta ke Allah Ta'ala, tapi minta nama lain jeung urang jeung anak urang. Gusti moga-moga ya anak abdi jadi jelema anu saleh. Eta syafaat ngaranna. Pamenta urang ka Allah jeung anak urang eta syafaat. Pamenta nabi ka Allah jeung urang selaku umat-umatna. Mudah-mudahan orang kabehan menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang orang kudu hayang menang syafaat, kudu naon sababna mata orang kudu hayang menang syafaat. Soalna lamun orang ditanya hayang asup ka surga tah hayang asup ka neraka, KBG pasti hayang asup ka surga, embung asup ka neraka. Sadengkeun urang asup ka surga eta kudu boga kuncina. Naon kuncina? Urang kudu daek ngalaksanakeun kana parentahan-parentahan Allah jeung kudu daek ngajauhan larangan Allah. Sementara selama ieu urang mah jika-jikana loba kene teu ngalaksanakeun kana parentahan Allah, sabalikna urang mah daek ngalaksanakeun kana larangan-larangan Allah. Sakalina urang daek ngalaksanakeun kana parentahan Allah, urang mah ngalaksanakeun gini teu endah. Sakalina urang daek ngalaksanakeun kana parentahan Allah, urang mah ngalaksanakeun lagi teu maksimal. Sakalina urang mah ngalaksanakeun kana parentahan Allah, urang teu nyaho kana ilmuna. Heut ge ayeuna urang bayangkeun ge Bu. Sok salatan teh Bu. Salatan teh Bu. Ini kalau dia salatan Bu. Bapak-bapak sok salatan teh Pak. Laju urang lamun salat, eta urang keur salat sok khusyukan teh. Khusyukan teh. Waduh salah. Mangkaning eta salat anu bisa ditarima nu aya ganjaranana anu aya khusyuan. Nu teu aya khusyuan mah moal ditarima moal diganjar. Kadang-kadang urang eta lamun salat doang tadi biasanya tanya lebadinya urang salat keur waktu can salat mah urang teu kumaha teu gumihi beda meme salat urang katinggalin leungit duit urang bae mah teu pirangan 10.000 urang rek salat nyangan duit ka mana ieu duit aing Allah ka mana ieu duit aing Allah ka mana ieu duit aing Allah nyangan ka dieu ampreka nah aing geus salat bae geus salat bae. Dengan barang begitu sholli fardhu zuhri Allahu Akbar langsung bae datang setan. Cek setan trameureun ku salaki dia eta duitna. Atuh wae eta urang. Pangrasa mah tadi doang mah ku bapana salat tadi bapana ku cak main hayang ngarokok doang mah eta hayang ngarokok duit aing doang dicokot. Apa ka? Tapi naja tadi mah aing nampo cenah eta duit bapana rokok naja loba keneh. Mal mungkin cenah ku bapana mah mal mungkin.
doang aku anak dulu tinggal doakan kemana-mana ke anak segala endah kali-kali kurang nyangan duit kunaon barang urang rek uluk salam atahiyatul mubarakatuh salawatu ibadillah begitu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Oh aringan badut aing tadi diinjem ku sholihin. Waduh coba eta tadinya urang salat pan nyata teh eta urang salat nu model kitu kira-kira urang pantes tante ngarep-ngarep asup ka surga ku salat nu kitu tentunya makanya orang mah perlu jasa syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar mah dasar orang lamun ngaragat kana amal majang jauhan orang mah salamet tatambah cenah engke jaga di poe kiamat lewat hadis Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi iza kana yaumul kiamati kharaja sayun min jahannama min waladil aqrabi saur Kangjeng Nabi jaga di poe kiamat nalika jelema kumpul di alam mahsyar begitu orang dihudangkeun di alam kubur langsung orang digiring ke alam mahsyar kumpul orang di alam mahsyar begitu orang kercara meot nungguan kepastian nungguan keputusan orang nunggu anu teu pasti nungguan orang di alam mahsyar kunaon cenah ge sortangnya Nabi jol bae bakal aya nu kaluar ti neraka jahanam eta nu kaluar teh min waladil aqrabi mangrupakeun anak kalajengking. Apa tentu bukan jengking Pak apa kata jengking berarti sama berarti ada bicara si bahasannya apa kata jengking eta cenah aya anak kala jengking kaluar tina neraka jahanam keluar eta anak kala jengking tuluhu ma bainal masyriqi wal maghribi jangkung nang nage anakna ieu teu gede-gede amat jangkungna cenah ge ti bumi ka langit jangkungna laju wa arduhu lebarna ma bainal masyriqi wal maghribi lebarna teh ti timur ka barat berarti sedalam dunia tanya begitu dudat dedot eta anak kalajengking ismuhu hures ngaranna hures cenah ge eta karena ingat kerja orang kayak bisa boga anak ulangan udah alam dua hures ya karena enak kalau jengking ya eta hures barang mana dudat dedot lempang katingali ke malaikat Jibril pakola Jabrail ditaruh ke malaikat Jibril ya hures aena lagi waliman tatlu cekang jecek mati cek malaikat Jibril wahai hures anjeun rek ka mana rek ngariung teh rek ka mana ya waliman tatlubu jeung anjeun rek niangan saha cek eta hures ngajawabna atlubu ila khamsati nafarin kula rek niangan 5 jelema engke lamun geus kapanggih eta 5 jelema kukula di samping rek diseret tambah ke kukula bakal digotong-gotong diseret dibawa ke neraka na'udzubillahimin. Waduh moga-moga mah ieu nya urang kabeh anu aya di dieu pada khususna umumna para urang sadayana ulah kaasupkeun jelema anu 5 ieu eta hures anak kalajengking teh nu mata kaluar ti neraka jahanam rek niangan 5 jalma gantong bu jalmina bedakeun taulah bu bedakeun taulah ba tah cetang jeung Rasul eta 5 jelema teh barang ditanya ku malaikat Jibril saha 5 jelema tadi nomor kahiji al awalu tarikus sholati nu kahiji jelema anu tilok daek
jelema anu sok ninggalin sholat. Bila mana aya jelema anu tilok daek sholat, bila mana aya jelema anu ninggalin sholat, jaga di poe kiamat bakal ditilangan ku anak kalajengking ngaran hures, engke bakal dicongcong ku manehanana laju diseret dibawa ka neraka jahanam. Nauzubillahi min. Alhamdulillah orang dia banyak tadi ditanya tosok salat hati lo osok ngan anu jadi pertanyaan eta ngomongkeun tariku salat jelema anu tilok daek salat bisa bae kieu jelema salat mah salat ngan pagawean salatna henteu akur jeung keterangan agama. Lamun orang sholat terakur jeung keterangan agama, otomatis sanajan orang sok baik sholat sarua orang jeung teu sholat. Lamun orang teu sholat, maka berarti ke orang bakal jadi para buras. Nauzubillahi min dzalik. Makanya orang kudu hati-hati di urusan sholat. Eta kula sering ngawanti-wanti terutama ka ibu-ibu, termasuk ka bapak-bapak, tapi sering ibu-ibu. Soalnya eta ibu-ibu kadang-kadang lamun pengajian nggih teu cukup ngomong sakali, 2 kali, 3 kali, 10 kali kakarak ngadenge. Di kula mah ditubuh punten di mana? Di kula mah di Cicadas Kapung Kurma. Awewe lamun salat ngangge mukena. Mukenana Kapung Kurma sok ngangge mukena anu sapotong-sapotong. Terang ya? Sapotong-sapotong teh anu hiji androkna anu hiji tiungna. Eta salat make mukena anu model kitu teu sahu salatna. Aya kana tahu nu ngangge mukena anu kitu. Waduh ulah di Cicadas baheula mah kitu. Hayo keur urang bali naon sababna mata tesa. Soalna lamun orang salat wajib kudu nutupan aurat. Auratna digigir, tiluhur, dihandap mah sapodo sanajan ketemu kita masalah. Lamun orang make mukena mukena sapotong-sapotong nalika orang takbiratul ihram. Allah, eta sikut urang katingali tamaha. Mangkat ieu kangkat, jelas lamun katingali berarti aurat urang katingali salat urang na teu sah. Hiji tah. Kadang-kadang eta urang nalika ruku kayaknya nalika ruku eta mukena urang ngambai ka handapnya nalika ngambai ka handap otomatis eta mukena ngaloyong aya gado urang aya awak urang anu katingali aurat. Lamun katingali aurat urang berarti salat urangna teu sah. Lamun urangna teu sah salatna berarti orang sarojeng teu salat. Lamun orang teu salat engke jaga di poe kiamat bakal jadi para buhuras. Nauzubillahi min. Waduh eta balinya makana ieu nyabunya punten ieu mah ye teu samet ayeuna lamun bisa mah lamun aya mah artosna mending keneh urang meser mukena mukena anu terusan teh apanya mukena terusan teh teu sapotong-sapotong teh doang awak tuh aya leungeunna. Ngan ke dina leungeunna dina leungeunna penting ulah ngaloyong. Lamun ngaloyong doang kieu-kieu anu katingali teh bae leungeunna. Soalna ari awewe mah sakabeh awakna eta kasupkeun kana awet kecuali beungeutna jeung dampal leungeunna. Ieu jadi masalah di kadang-kadang ieu. Nalika make mukena anu terusan kadang-kadang eta mukenana pas dina labah beungeutna dicantolkeunana dina handapeun gado eta ge teu sah teh bae. Naon sababna? Soalna ieu beungeut ibu-ibu lain aurat ari beungeut mah. Tapi selain beungeut eta kasupkeun aurat. Naon ari ngaran beungeut? Ngaran beungeut teh dimulai tempat jadina buuk sampikeun kana congok gado. Ieu beungeut ieu.
tina mulai jadi nabuok dan lebah tarang sampai ke kanagado berarti handapan gado mah lain banget setiap tiap lain banget wajib kudu ditutupan lamun ulang make mau kenana dicantolkeun handapan gado berarti ayah gado ulang anu katempo maka berarti orang sholatna teu sah setiap tiap dosa maka berarti orang sarua jeung teu sholat lamun orang teu sholat berarti kejaga di poe kiamat orang bakal jadi anak bakal jadi para bubures anak kalajengking naudzubillah min teruskeun hampuranya kula baheula lamun kikieuan ya ngalawak atuh jatuh bisa entukangna ngaji atuh jatuh bisa maka lagi atuh ngomong geus kira sakapanggihna bae ari tujuan kula numatak ngabahas sampikeun kadinya susuganan kula datang ka dieu aya sabeuneur sanseureun anu paambil hikmah ku urang dieu aya manfaatna aya berkahna amin ya rabbal. Saya tanya pertama ibu-ibu bagian lalaki kuari eta lalaki auratna dimulai bujal sampekeun ka dengkul luhurun bujal mah teu ngantik ditutupan urang sholat make celana ge hari wae lalaki mah teu masalah mun ieu jadi masalah kieu jadi masalah ye mayoritas di mah pun dan di mayoritas orang sholat lalaki make samping eta samping na ku urang dikepangkeun dina handapeun bujal ye handapeun bujal jadi ya pan bujal di dieu misalkan nya jadi orang ye ngepangkeunana tadi barang geus kitu urang nalika ruku ye eta baju urang kaos urang ngolong nalika ngolong dina ieu dina kerahna ye dina kerahna nalika ngolong ke ye berarti aya aurat urang bujal handapeun bujal katingali lamun aurat urang katingali berarti salat urang na teu sah lamun salat urang na teu sah berarti urang sarojeng teu salat lamun urang sarojeng teu salat jaga di poe kiamat urang bakal jadi para buhures naudzubillah min hiji tanya makana kuduna ya lalaki khususnya lalaki engke nalika urang make samping lamun teu make calana eta kepang urangna usahakeun luhureun bujal naon maksudna bisik jeung bising ke baju urang ngolong nalika ruku atawa nalika sujud teu aya aurat urang anu katingali jelas ya pada barabe cenah kepang lamun di luhureun bujal mah luhureun cenah asa harapun teuing masak yu bae pajan dengan bujal mah lamun misalkan kepangna di dieu lah di luhur masak yu urang asa gendut lamun misalkan urang moal kepangna di luhureun bujal geus bae urang meuli calana teh di mun di kobong mah sok disebutna calana patulmuy nu aya karetan calana nu aya karetan eta calanana urang sangsurkeun ka luhur bae luhureun bujal eta masih kepang samping merek handap sabodo yang penting asal eta si calanana aya di luhur maksudna nalika baju urang aya nu ngolong teh moal katingali aurat urang jelas ya eta anu rawan dina lalaki kadang-kadang kieu deui ye kadang-kadang teu lalaki tawe banyak lalaki tawe ingatkan lamun urang salat di antara pembatalanana lamun urang keur salat ngalaksanakeun gerak 3 kali berturut-turut bila mana urang keur salat 3 kali berturut-turut eta maka batal salat urang naon cenah 3 kali berturut gerak 3 kali berturut ingetkeun eta di antarana eta pembatalan salat sebenarnya pembatalan salat di antarana eta gerak 3 kali berturut-turut dia kadang-kadang sok aya jalmi anu kurang kontrol lamun salat takbir ya pun sok angkat lengan ya sholli fardhu maghribi Allah angkat lengan saduana punon begitu mana turun ke handap langsung ungkep Allahu Akbar sabaraha kali gerak kita sabaraha kali gerak lengan katuhu hiji
lengan kenca hiji sirah hiji sebelah berarti lamun urang gerak 3 kali berturut-turut batal salat urangna eta sok seueur kene terus sok kitu aya tanda di dieu kitu eta sok aya kitu urang takbiratul ihram aya cenah anu ngadebat kieu nu ngadebat cenah kapan eta ngangkat leungeun mah hukumna sunah dianjurkeun ku agama wal mubtil la yuktafar wal mandub la yuktafar fil mubtil cek poin usul fikihna. Jadi lamun orang gerak 3 kali berturut-turut baik laki maupun awe eta mata batal salat urangna. Itu eta nu sok biasa terjadinya. Kadang-kadang aya nu kieu ye, kadang-kadang tadina meureun mah salatna buru-buru. Manehna nangtong rada rapet sukuna. Orang barang rapet sukuna ya kira-kira ya lanjut berkecepat kira-kira belum. Ada teh begitu mana takbir Allahu Akbar langsung ngalengkah ya sukuna jalan turun karunya karena lanjut bisik petus doang Allahu Akbar balik ngalengkah seberapa kali gerak kita hiji leungeun katuhu nomor kadua leungeun kenca tilu suku anu ngaleng eta 3 kali berturut-turut batal karena sholat waduh lebah dinya etanya makana dukan budah ibu-ibu bisi gaduh putra bisi gaduh salaki pamegat bisi gaduh salaki bisi gaduh istri bisi gaduh putra putri na beda antah lantaran eta teh matak ngakibatkeun teu sah salat urangna lamun urangna teh sah salatna berarti kena urangna sarua ujung teu salat lamun urangna teu salat maka berarti urang nanti jaga di kiamat bakal jadi para pengurus naudzubillahi min zalik saya kata ke hijinya perkadang 5 ya iya geus sajam lebih ya tak kemarin terus kenapa tuh sih bu terus ya cek kausan sama nih cek tong kebal-kebal setengah 11 baik kalau setengah 11 ya terus kan sekarang hijinya orang cepat belah orang cepat nomor kedua anu bakal ditiangan ku anak kalajengking ngaran hures nyaeta saribul hamri jelema anu tukang minum arak jelema anu tukang mabok jelema anu tukang teler bendurang banyak eta mah teler na make naon baik apakah make minum-minuman apakah make obat-obatan apakah make kembang-kembangan dan sebagainya eta bila mana ayah jelema terwaktu hirup di alam dunyana sok teler sok mabok-mabokan bari jeung maut teu kungsi tobat maka jaga di poe kiamatna eta jalma bakal ditiangan ku anak kalajengking ngaran hurus naudzubillahi min makanya eta anak-anak urang bu ieu pak ye anak urang wayahna kurang kontrol tiap poe soalna di bulan-bulan kamari Abuya Cidahu ngamusnahkeun minum-minuman terlarang sampaikan 180.000 botol di Kapolsek eta berarti di Kapolres Pandeglang eta anu berarti tos nyebar di daerah Pandeglang jang diparabkeun ke anak-anak urang lamun urang na kurang kontrol ke anak urang bisa-bisa anak urang na jadi korban tungtungna anak urang nang kena tukang teler tukang mabuk-mabukan tukang minum-minuman anak eta barang-barang terlarang lamun jelema minum-minum barang terlarang mantap bahaya luar biasa bahaya sehingga zaman kapungkur ge aya salah satu ulama besar namina Kiai Barsiso tapi kita zaman Bani Israel kapungkur eta Ki Barsiso teh Kiai Barsiso boga santri lagi 124.000 santrina hebat-hebatna ieu Kiai santrina bae ge cenah lamun wiridan sok di luhur di alang-alang wiridan lagi mau geus sekarang aya mah kumaha kiaina sehingga eta ku hebat-hebatna Kiai Barsiso malaikat-malaikat anu aya di langit ge gundreng nyaritakeun kahebatan kadagahan Ki Barsiso kadenge ku setan
cek setan teh bagian aing pokoknya malah mendigoda mah ku aing pokoknya mangas ngeyepek pokoknya teh ku aing anu akhirna turun tah setan nyamperkeun ki manusia ngarupakeun jelema eta setan ngaku-ngaku masantren yai cenah abdi rek masantren dulu kiai ngan abdi mah cenah teu gaduh modal teu gaduh biaya kumaha kiai tapi cenah abdi siap dipiwarang gawe mah ku kiai mangga abdi mah siap cenah kita ngalasuluk kita masak kita naur cai kita nyusuan kita dan abdi pokoknya mah siap yang penting abdi asal bisa masantren di dia nya geus cenah gitu mah cenah mang iya mamang cicing di dia pas cenah cicingna di jabe cenah di dapur mamang jadi pembantu abdi pokoknya mah cenah keperluan abdi wayah cenah mamang anu ngalaksanakeunana nya cenah siap ge siap eta jelema teh setan ngarupakeun jelema kunaon manehana atuh masak sagala nyusuhan segala tetek pengepokan pagawean kiai kumanehna dilaksanakeun tapi eta jelema aneh asal dikitah dahar tilok baik dahar dikitah nginum tilok nginum puasa bae ngapoe sare tilok naon tilok diperhatikan mana ku kiai ieu ieu jelema ieu doang-doangna mah ieu santri-santri calon wali banget cenah ieu da ieu cenah dahar tilok daek nginum tilok daek puasa bae unggal poe sare ge tilok komo-komo tipe-ting tibeurang ge para sare komo-komo tibeurang tipe-ting ge para sare diperhatikeun sapoe dua poe tilu poe terus sampikeun sabulan diperhatikeun kitu bae eta santri teh ya barang kebal-kebal ditanya mang ari mamang ieu hebat amat hebat kunaon ieu mamang cenah unggal poe dahar tilok nginum tilok pagaweana puasa bae lanjut cenah ieu mamang atuh jadi gawe mah terus bae bedas teh capekna anehna di mamang cenah tilok tek sare bedak penting tilok pesan diperhatikeun cenah ku abdi naon cenah mang rahasiana abdi mah cenah ieu cek eta kieu Barsiso teh ya sakieu geus jadi kiai sakieu geus loba santri kamoal pisan dong kitu mah kapoe mah kudu bae sare saeutik mah kudu bae dahar sapoe mah kudu bae sakali mah sanajan saeutik ge tapi mamang mah babaraha bulan teu dahar-dahar naon cenah mang rahasiana eta rahasia da mulai kapancing ieu cek eta santri teh anu aslina mah setan ieu cenah kiai abdi nu matak daek ngalaksanakeun ibadah ka Allah teu eureun teh kacape ti penting abdi tilok sare barang komona dahar tilok non tilok puasa bae wiridan teu eureun ngalaksanakeun pagawean ku ka kiai ku abdi dilaksanakeun eta rahasiana abdi nu mata kuat lantaran abdi cenah sok inget kana dosa bae eta abdi selalu dihantui ku dosa abdi bisik teu dihampura ku Allah taala makana ku ari abdi terus-terusan bae istighfar terus-terusan bae abdi tobat ka Allah taala geus teu kabur abdi teu kabur sare inget kana dosa bae oh gitu cenah mangnya ini cenah berarti kiai ge lamun hayang kuat mah ibadah supaya ingat kana dosa ge kiai supaya nekadang ibadah berarti kan kiai na kudu ngalaksanakeun dosa heula aing teh aku teh nak kiai ngalaksanakeun dosa sabarang teh sama kiai lamun kiai hayang hebat ibadahna atuh kudu ngalaksanakeun dosa heula engke lamun geus ngalaksanakeun dosa ingat kana dosa tungtungna kena moal hayang sare-sare acan deh ingat kana dosa bae bisi teu dihampura lanjut cenah kira-kira dosa naon atau enggak sana kiai dosa ulah eta ulah saya tuh cenah tuh berarti tuh aya warung tuh eta cenah lebah deui nya manahanana janda geus poe ku kiai poe kiai goda ku kiai kumaha supaya boga kiai tilapun mah pelet ku kiai jadi boga peletna pelet ku kiai pangboga jangan ke tumbakan ku kiai sana ditumbakan kan jadi kiai boga dosa tah atau kan berarti tak kiai cenah pun ke kakalak dirinya moal daek sare beng-beng mah gimana bae jasirkan dosa dia mah kira-kira numbakan bae pitang lain pemajikan lain naon cenah neraka dia tambah zina dia bayang eta mah lamun kiai teh hayang lamun teh hayang geus bae cenah eta rangda teh jauh gunahan hayang geus teh hayang
boleh nu nyahoan dia mah polong ngapain deui orang kata teh dia sedang ngamahan mah sanajan nu nyahoan ge Allah pasti nyahoan tayang aing teh cenah mahan mah tayang baju naon teh kira-kira geus kieu baca nama kiai cek eta santri teh eta di belah eta pan eta aya randa tah eta randa teh pangawarung eta manehanana sok bari dagang minuman keras lamun kuari kira-kira bir bernya sok da eta sok ngajual minuman keras geus eta bae kiai tengah tik loba-loba sasendok bae kiai ngarasano asado sabae tah lamun eta mah cenah aing rada ka hati cenah eta mah dosana tepat dirasa teuing bade jeung saeutik mah komo bade hayang ngasaan mah geus eta asli di mana itu bade itu tunjukkeun tah anu akhirna gancang caritana eta kiai datang tah neangan warung rangda teh nanyakeun aya minuman keras teh kiai cenah minuman keras henteu aing mah cenah hayang nyoba doang yang nambah sura bahanna yang nambah sura kunaon barang kumaha nanti inum cenah ge eta cai teh nya si cai minuman keras barang diinum padahal mah hanyangan saukur sagelas hanyangan saukur sasendok atuh teh barang teh teu sadar eta rangga nu aya di hareupeun maena teh katempona kumaha dong pamajikanana atuh ditumpakan ku manehna sanggeusna beres ditumpakan sadar barang sadar aing dak numpakan di kang batu aing lamun kanyawan mah cenah ku jelema ieu barabe aing cenah barabe aing ieu kiai aing cenah bontak bae anu ngariung cenah meunang ngariung aing kumaha carana tungtungna ditayahan geus ieu dipayahan barang dipayahan dikubur dengan senyap teka nyawa tekebel keluarga eta awe datang barang datang iya rek imah eta rek imah dulu na di jalan aya santri teh teh anu setan teh cek eta santri anu jero nama setan bebeja kana keluargana mang teka mana ka imah itu cenah rangda teh ulah mang soalna eta rangda geus bae apa cenah motorna lumatak bae lantaran dipaehan ku kiai nu ngaran Bang Siso waktu ujung-ujungna mah tak kibari Siso diglegejek ditangkap langsung dimorgo langsung digebugan malah langsung disalib kunaon barang ke disalib minta tulung kali tuh nulungan ujung-ujungna datang setan anu ngarupakeun santri teh tadi teh ieu mah setan asli mah ieu langsung setan datang cek setan teh aya naon sok coba aing minta tulung ieu wayahna ya panglepaskeun ieu petali aing aing kuari keur diborgo aing ieu kuari keur disalib coba panglepaskeun siap aing ngalepaskeun tapi yang penting asal dia baik ngalesotkeun kana keimanan kumaha carana aing mah cenah teu bisa ngalesotkeun ngas babari tinggal ungkreut doang kunaon barang eta kiai ungkreut sudah memenang ngimankeun kana setan teh tadi teh begitu ungkreut do malaikat Israil nyabut nyawa eta jelema mautna berarti teu mawa iman teu mawa Islam nauzubillahi min zalik makana kuparah-parahna eta nalika urang bila mana aya jelema anu daek konsumsi kana obat-obatan terlarang bisa jadi mata ngalesotkeun kana keimanan urang nauzubillahi min zalik nomor kadua nomor katiluna mani zakat jelema anu tilok daek ngazakat nomor kaopatna akul walidin jelema anu sok nganyenyeri ka indung bapakna nomor kalimana nomor terakhir jelema anu bakal di teangan ku ngaran hures anak kalajengking teh nomor kalimana nyata al mutakallimu fil masjidi bi kalamid dunya jelema anu ngobrolkeun urusan dunia di jero masjid eta jelema anu ngobrolkeun dunia di jero masjid jaga di poe kiamatna bakal ditiangan ku anak kalajengking ngaran huras nauzubillahi min tah makana ieu kula ngawanti-wanti kadang-kadang urang lamun keur ngariung lamun urang keur salat jeung sabagaina
perinungguan imam teh amprekan orangnya sok ngomongkeun urusan dunia bobo. Kadang-kadang lamun urang usim kampanye eta kadang-kadang kampanye dibawa ka jero masjidna nauna. Masjid mah lain tempat kampanye, urusan dunia mah teu beurang diomongkeun di masjid. Lamun aya jelema ngomongkeun dunia di masjid, maka eta berarti jaga di poe kiamatna naudzubillahi min zalik bakal jadi para hures anak kalajengking naudzubillahi min zalik. Mungkin itu adalah sakelumit terusan tim prinsip perulus ala kadar korejeng disingkat kira langkuna nyungkeun diapunten. Mudah-mudahan aya manfaat tapikeun urang sadayana. Doa ti bapak-bapak ibu-ibu sadayana simpri bados ulah nyangan sampur tiasa nyaros naungkul tapi oge bari tiasa ngamalkeunana. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.